Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qadar tinu maha kawasa. Urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda dina judul Ratu Genderewo, anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Kang Asep Gunti Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda, pedaran Kang Tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan di bumina Pak RT anu mana harita nuju ngarariung bade musyawarah nyaeta ngeunaan perkara kadang warga anu sok kaleungitan duit ya. Sumangga atuh mitra, ameh teu nyangkolong kana waktos, urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu, di patengahan imah katempo aya sababaraha urang kokolot lembur anu diuk panghareupna pagigir-gigir jeung Pak RT. Di antarana aya Aki Jahim, Mang Uju, Juragan Marna jeung anu lainna. Para hadirin dariuk dihareup bari galecok ngarobrol jeung papada baturna. Sedengkeun ari siturundul mah harita teh teu milu asup. Manehna katempo keur diuk dina golodog bari ngobrol jeung si Sadun. Keur kitu jung Pak RT cengkat pok ngamimitian nyarita ditujukeun ka para hadirin anu araya di dinya. Untungna teh kawilang lega imah Pak RT mah sanajan ukur imah panggung oge. Jadi di jero imah teh bisa asup leuwih ti 10 urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sararea saur manuk. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi inni lima kayalta ilayya min khairin fakir. Para hadirin sadayana kadang warga kampung Panyingkiran anu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana tiasa kumpul ngariung bongkok karonyok di ieu haplah. Satu acana sim kuring ngalajengkeun kana ieu padung dengan anu bade disawalakeun dina ieu kasempetan. Langkung ti payun sim kuring sejak ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu haradir. Anu parantos nyaluuhan kana pangulem ti sim kuring salaku pangurus di ieu lembur. Reg Pak RT nyaritana eureun heula. Katempo leungeuna mener-mener kerah bajuna anu rada ngaleklek. Selang sababaraha menit pok Pak RT neruskeun deui biantarana. Dibarung ku babatukan heula minangka panyinglar sangkan lancar dina sajeroning cacaritana. Para hadirin sadayana, sepuh anu mewah sadayana anu sami rawuh di ieu patempatan. Tangtos di antawisna anu ngariung di bumi sim kuring sadayana ieu, sabagian ageng mah parantos uninga kana naon anu bade didugikeun ku sim kuring salaku RT di ieu lembur. Anu taya sanes nyaeta ngeunaan kaayaan lembur urang dina danget ayeuna. Dumasar seueurna laporan ka sim kuring, rehna dina waktos-waktos anu kirang langkung samingon
dugi ka 2 minguna seueur warga simkuring anu kaicalan artos sacara teu kaharti ku pikir teu kaduga ku akal. Naon margina cenah dugi ka tiasa kitu. Sumuhun dina icalna teh estu sacara naon atunya pibasaeunana teh. Nya kitu we jiga-jiga sanes perbuatan jalmi kitu kirang langkung namah panginten. Eta sadayana numutkeun ti sabagian warga anu parantos laporan ka simkuring. Tah kumargi hal sarupi kitu, mangga simkuring umaja ka para hadirin sadayana kanggo sasarengan milari jalan kumaha carana sareng kumaha saena kanggo ngungkulan kana ieu masalah. Reg deui Pak RT eureun nyaritana. Diselangkung ngabagi reret ka sakabeh anu araya di dinya. Sabot keur kitu Jung Juragan Marna anu tata di ngabandungan caritan Pak RT nangtung bari manggut ka sakabeh anu aya di dinya. Teu lila pok nyarita ka Pak RT. Punten Pak RT sareng kasadayana anu sami rawuh. Jisim kuring saja ngiring jabung tumpalapung sakedik. Kituna teh bari neuteup kana beungeut Pak RT menta kasaluyuan. Mangga juragan, mangga kapayun. Dipalih dieu cumariosna. Walon Pak RT bari rengkuh ajrihna keur sikepna teh. Teu kedah Pak RT cekap di dieu we. Puntennya kasadayana kusim kuring kapengkeran. Ceuk Juragan Marna bari ngaliuk ka para hadirin anu hempak marbayaksa. Dariuk di luhureun samak. Mangga juragan mangga. Jawab sararea saur manuk. Hatur nuhun. Janten kieu ari pangemut simkuring mah Pak RT. Perkawis ku seueurna kajantenan para warga anu kaaricalan artos. Memang leres pisan eta teh. Upami kedah dicarioskeun mah simkuring oge atos aya kana 3 kalina. Muhun eta kaicalan artos. Tah upami numutkeun simkuring teu aya deui cara anu langkung lantip supados artos-artos urang di dieu teu aya deui anu malingan. Lintang ti kedah disimpenna dina buntelan lawon. Mung lawonna kedah lawon warna bodas. Alhamdulillah, simkuring oge saparantosna disimpen dina lawon bodas mah aman teu aya deui anu nyandakan. Tapi anu langkung saena pisan mah disimpenna di bank. Mung da paginten ari artos kanggo kaperyogian sadidinten mah piraku kedah disimpen di bank onaman. Mohon mung sakitu saran atanapi masukan ti simkuring mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab para hadirin saur manuk deui wae. Hatur nuhun ka pangarsa Juragan Marna anu mana anjeunna parantos masihan saran atanapi solusina. Saur basa legegna tea mah nyaeta kanggo ngungkulan kana ieu pasoalan. Punten Juragan. Dupi lawon bodas teh kumaha maksudna? Nah cekap kitu hungkul kantun dibuntelkeun kana artos. Atanapi aya doa sareng rajah-rajahna. Margi pangemut simkuring mah tangtos teu mung dibungkus ku lawon bodas secara kitu wae. Sumuhun maksudna yang nganggo mantra-mantrana anu khusus panginten. Sumuhun Pak RT. Keun ke kusim kuring bade diterangkeun anu langkung jelas nama saparantosna ieu gempungan lekasan. Ceuk Juragan Marna tandas. Sumuhun.
Hatur nuhun sakali deui juragan. Kumargi teu aya deui anu bade didugikeun. Da ari sacara garis badagna mah sadayana ge tos paraham panginten ngeunaan kana eusi ieu riungan. Tadi sakumaha ku urang sadayana kasakseni yen juragan Marna parantos masihan cara supados artos urang sadayana aman teu aya anu malingan deui. Keun urusan saha anu maling mah teu kedah dibahas ayeuna. Urang anu langkung pentingna we heula. Enjing insyaallah simkuring bade masihan bewara kasadayana ngeunaan cara anu tadi diusulkeun teh. Kumargi simkuringna bade babadan tenan heula anu langkung asak sareng juragan Marna. Kumaha satuju? Satuju. Hidup Pak RT. Hidup juragan Marna. Hidup. Cenah tungtung nateh kalah jadi pating gorobok silih tembal jeung anu lain. Anu pamustunganana metra. Wanci sareureuh kolot gempungan teh lekasan. Para hadirin anu tadi ngadon areuyak-euyahan jeung anu aya di luar oge geus barubar marulang ka imahna sewang-sewang. Tapi aya sababaraha urang anu masih keneh dariuk di patengahan imah. Salain ti pribumina nyaeta Pak RT, aya oge di antarana juragan Marna, si Turundul jeung Mang Uju anu keur arandekak sila bari pating kelepus udud. Puguh we pikeun Mang Uju mah katempona bangun anu nikmat naker dina nganyotna teh. Atuh biasana ukur udud bakodun kaung. Ari ayeuna manggih rokok keretek meunang ngasaan ti juragan Marna. Anu ngahaja dijagrakeun di hareupeunana. Nepikeun kabeak aya kana sababaraha batangna. Jiga anu kokoro manggih molud teh lain ngan ukur babasaan hungkul. Teu lila pok Pak RT ngamimitian deui nyarita ditujukeun ka juragan Marna. Neraskeun perkawis anu tadi parantos disanggembeukeun ku juragan. Kumaha carana juragan? Sumuhun lawon bodas anu kanggo nyimpen artos teh. Salaresna sanes simkuring anu ngagaduh ideuna mah Pak RT. Tapi ieu jang endul. Margi da simkuring oge diwartosan ku anjeunna. Ngeunaan kumaha cara-carana mah mangga we nyanggakeun simkuring oge ka jang endul. Walon juragan Marna bari nunjuk ku jempolna ka si Turundul anu keur sila bari tungkul gigireunana. Oh sumuhun. Jang Dul teh anu urang Cilentah teh nya. Mangga atuh jang geura enggal-enggal wartoskeun ka Bapak. Hawatos ka para warga anu meh unggal wengi aya wae nu kaicalan artos. Keun wios Bapa mah kanggo samentawis moal waka hoyong ngabahas ngeunaan sahasana teh artos para warga di carandakanana. Anu penting ti samet ayeuna dugi ka saterasna eta jalmi atawa naon wae anu sok malingan artos teu milampah saperti kitu deui. Mangga Bapak percanten sapinuhna ka ujang. Pak RT neuteup seukeut kana beungeut si Turundul. Teuing kumaha manehna oge ujug-ujug ngarasa yakin lamun si Turundul bisa ngungkulan kana masalah anu danget ayeuna keur tumiba ka wargana. Sawatara kitu juragan Marna katempo bangun anu sargep naker. Manco rek ngabandungan kana naon rupa anu bakal diterangkeun ku si Turundul ka Pak RT. Ari Mang Uju manehna mah jongjon we udud jiga anu teu pati malirek kana omongan Pak RT ge. Roko sabungkus teh lolobana mah beak ku manehna we tatadi meuni asa taya reureuhna. Nyot deui jiga anu teu seubeuh-seubeuh. Harita si Turundul ngarekepkeun silana. Teu dilapok nyarita. Abdi mah teu rumaos tiasa Pak RT. Mung ieu mah sakadar ikhtiar we mamanawian tarekahna aya dina pangijabahna nyatana Allah anu maha sagala-galana. Nya mudah-mudahan we atuh.
Dupi kanggo cara nama salares nama gampil da tekedah nganggo jampe-jampe anu araraneh cekap maoskeun bismillah we mung ulah kirang ti 33 kali tasa atosna eta lawon dibacakeun surat Al-Fatihah teras we dianggo nyimpen artosna sakitu jawab si turundul ngajentrekeun ka Pak RT. Dupi diaweskeun nya ku saha? Ku Ujang acan nepi ku masing-masing jalmina. Mohon ku masing-masing jalmina we tekedah ku abdi sami wae kalimah Al-Fatihah mah ku saha wae oge mung tangtosna sacara ngalangkungan doa abdi oge insyaallah ngabantosan di katepihan. Si turundul leuwih ngajelaskeun deui ka Pak RT. Kahartos pisan ku Bapa oge Jang. Alhamdulillah atuh ari tos puguh sareng jelas mah. Bapa ngawakilan sakumna rakyat lembur panyingkiran ngahaturkeun rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan ka Ujang. Oge teu kakantun ka juragan pamugi sagala kasayan Ujang anu tos bumela ka rakyat Bapa cing dijantenkeun amal anu sae mungguh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Sakali deui hatur nuhun. Ceuk Pak RT nganuhunkeun pisan ka si turundul. Pikeun anu pamustunganana saenggeus sagala rupana dianggap beres tureng semah. Juragan Marna jeung si turundul oge diturutan ku Mang Uju anu masih kene udud. Tiluanana sungsong ngajak sasalaman ka Pak RT saja amitan rek marulang ka imahna. Wanci sareureuh kolot. Si turundul geus aya deui di imah. Harita manehna keur diuk dina kursi di patengahan imah jeung Juragan Marna. Lain kuring mah masih kene panasaran dul. Panasaran naon teh Juragan? Nya eta ngeunaan anu sok malingan duit teh. Da apana nurutkeun maneh keur waktu ti heula oge cenah. Sidik lain pagawean jelema eta mah. Tapi pan maneh teu nyebutkeun saha atawa naon-naonna mah anu purah malingan duit teh. Lamun misalna ku jelema anu munjung atawa muhit kasiluman, da asa karek ngadenge kuring mah aya anu munjung nepi ka malingan duit seperti kitu. Aya oge nu nguku tuyul, tapi seperti anu geus kanyahoan ku umum, henteu sarakah turu kekedemes jiga kitu malingna oge. Ukur salambar pancek beja mah. Ari ieu apa nanti heula oge duit kuring anu disimpen dina dompet anu lobana aya kana 200.000-na. Kabeh ludes teu nyisakeun salambar-lambar acan. Heran kuring mah. Untungna kumaneh kaburu diparancahan. Alhamdulillah ayeuna mah teu kungsi kalengitan saperak oge. Ongkohanan duit kuring onaman. Kegedena mah disimpenna di bank. Sumohon Juragan. Abdi mah mung sakadar darma nyareatan. Ari anu ngabulkeun sarta ngaijabahna mah mung Gusti Allah. Mugi-mugi we ku syariatna lawon bodas, artos-artos anu para warga dieu lembur teu dipalingan deui ku eta dedemit. Ari numutkeun abdi mah di lembur ieu teh aya jalmi anu muhit kasiluman. Mung rada mah hiwal, margi sanes munjung ka buta hejo, sanes nyegik, sanes kasiluman begu, sanes ngipri kasiluman orai deui. Mung da sami wae munjung-munjung keneh kasebatna mah. Anu kapayuna tangtos bakal milarian wadal kanggo siluman puhitanana. Ceuk si turundul nyoba ngajelaskeun kadudunganana. Dina pikirna jadi inget deui ka Bah Juhri. Apanan waktu baheula oge Bah Juhri teh kitu. Mujana ka Ratu Centring Keling anu dina mere kasugihan hartana ka Bah Juhri teh ku cara ngutus Ki Barong malingan duit-duit urang lembur. Nyada pasti loba rupana meureun anu ngaranna munjung kasiluman teh jadul. Keun bae lah teu kudu dipikiran masalah munjung-munjung mah.
Anu penting urang sararea khususna urang lembur panyingkiran ieu cing disaralametkeun we. Sajabati hartana oge jiwana tina pangwadal jalma anu muhit kasiluman saperti anu dicaritakeun tadi. Alhamdulillah ku ayana maneh kuring jeung sakabeh tatangga-tatangga kuring insya Allah bakal salamet tina ancaman siluman anu dipuhit da. Bo hartana pon kitu deui kasalamatan jiwana. Ceuk Juragan Marna ngarasa yakin yen ku ayana si turundul di lemburna moal aya bangsa siluman naon wae anu bisa laleluasa ngaganggu ka urang dinya. Dumasar kana pangalaman anu karandapan ku dirina. Nyaeta waktu si turundul sababaraha kali bisa ngelehkeun para siluman anu nerapkeun kasakit ka pamajikanana tea. Amin amin insyaallah Juragan. Salami urangna ikhtiar sareng yakin kanu maha ngusik malikeun urang. Moal aya hiji kakuatan di alam dunia ieu nu tiasa nandingan kana kakuatan sareng kakawasaan anjeunna. Ceuk si turundul ngaregreukeun kana hate dununganana. Wanci beuki nyerelek teu karasa. Harita di tengah lembur kadenge sora ronda anu nakolan kohkol. Anu akhirna guneman antara Juragan Marna jeung si turundul kasapih ku Wanci Janari. Anu satuluina duanana pating koloyor arasup ka kamarna masing-masing. Kasugri kaum dangu. Lumangsungna waktu mungguh teu karasa bakating ku betah-betahna hirup ku melendang di alam dunia. Teu si kaya teu si miskin sarua wae. Lamun ditanya mah pasti jawabanana teh bertah. Ari sabab kasenangan hirup teu malulu diukur kolobana harta. Anu kasebut loba harta oge cantang tu hirupna pinanggih jeung kesenangan sarta ketenangan. Sanajan carek babasaanana bro di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah. Reak ketan reak keton, si jabrik dipipir si jambrong di kolong. Cindekna saliuk breh lubak libuk teu kalebok oge. Anger ceuk tadi tea. Teu ngajamin pikeun ngajadikeun hirupna tenang jeung tentrem. Hal sarupa kitu pisan anu dina wangkid ayeuna keur jadi bahan pamikiran Nyi Sumarni. Sabab ti saprak warga lembur panyingkiran nyarimpen duitna dibungkus kelawan bodas tea. Ki Barong geus teu bisa asup ka imah-imah tatangga-tatanggana Nyi Sumarni. Tapi ari ku perkara duit mah teu jadi pasoalan. Sanajan di lembur panyingkiran geus teu bisa diasupan deui oge, da loba di lemburan teh. Lain lembur eta hungkul. Terus naon atuh anu jadi matak hate Nyi Sumarni jadi loba kasalempang jeung kahariwang teh mitra. Nyaeta tayalian ti urusan wadal jeung paniatan awalna. Saperti anu geus dicaritakeun ti samemehna. Sajabati hayang ngawasa harta banda anu jadi adina nyatana Juragan Marna. Manehna oge ngabogaan pateka dan hayang ngabinasakeun ka kulawargana. Kulawarga Juragan Marna. Eta sakabeh ku saenggeus manehna meunang keterangan ti Ki Barong. Yen cenah manehna nya Ki Barong teu waniun deui nyokotan duit-duit tatangga-tatanggana Nyi Sumarni. Sajabati kitu ngeunaan wadal keur engke lamun geus nincek ka waktuna. Ki Barong netelakeun yen Nyi Sumarni teu meunang ngawadalkeun batur salemburna saha wae oge. Ki Barong teu ngajelaskeun naon alesanana. Tah ku hal eta pisan anu matak jadi bahan pamikiran keur Nyi Sumarni katut salakina dina waktu harita.
nepi kadanget harita mitra kurang leuwih geus aya kana 8 bulana Nyi Sumarni muhit ka Ratu Centring Keling. Anu hartina kurang leuwih 3 bulanan deui manehna kudu seba wadal munggaran keur nohonan pamentana eta Ratu Genderuwo Pohitanana. Bari jeung dina jero waktu sakitu mah pakayana oge can kawilang loba. Cindekna mah can bisa mapakan kana pakayana Juragan Marna. Sanajan teu kakurangan oge da lain waktu sakedeung atuh hayang nepi ka beunghar pisan mah tangtuna merlukeun waktu anu taunan. Kocapkeun dina hiji waktu harita Kirawanci sareureut budak Nyi Sumarni keur diuk bari ngahuleng di jero kamarna. Ari si Karnaen mah teuing ka mana. Datara cicing di imah unggal peuting ge biasa we ngadon maraen ngadu kartu jeung balad-baladna tangtuna oge. Dapikeun manehna mah jigana teu hayang milu mikiran kana naon rupa kasusah tur kabingung anu dina danget harita keur jadi bang baluh hate pamajikanana. Naon sababna Ki Barong nyarek ka aing sangkan ulah ngawadalkeun ka batur salembur. Atuh ari kitu mah lapur si Marna jeung pamajikanana teh moal bisa dibinasakeun ku aing. Asa teu kaharti aing mah. Jaba naon sababna deui manehna teu daekeun nyokotan duit-duit urang dieu. Khususna duit si Marna. Ari rek ditanyakeun sieun kala nyarekan. Tapi rek kitu rek oge aing kudu nyaho naon alesanana. Ayeuna sakedeung deui Ki Barong bakal datang pikeun nganterkeun duit hasil malingna ka aing. Rek ditanyakeun ku aing mah panasaran. Kitu galecokna dina jero hate Nyi Sumarni. Gelebug seor. Cungungung sora angin ngadadak pating saleor pating gelebug pate majeng sora anjing anu manting jiga anu keur ngagogogan makhluk pikasieun. Bener wae. Torolong celegedeug di hareupeun Nyi Sumarni geus aya hiji jirim anu pikasieun. Tangtunganana sapantaran jeung budak umur 12 tahunan. Tapi ieu mah gede. Jeung huluna aya tandukan deui. Sihungna menirang geteng jiga sihung maung. Tayalian eta teh nyatana Ki Barong siluman utusan Ratu Centring Keling pikeun nganterkeun duit menang malingna ka Nyi Sumarni. Katempo dina leungeun katuhuna ngajingjing buntelan minang kawadah duit. Burileng panona buburilengan semuhurung pok nyarita. Manusia bikangna. Saha ngaran sia teh aing poho deui. Pokna bari nyanggereng nembongkeun sihungna anu ranggeteng. Tapi da ari Nyi Sumarni mah teu ngarasa sieun atawa reuwas. Da puguh lain sakali panggihna jeung Ki Barong teh. Nepi kadanget harita geus aya kana 8 bulana manehna jadi pangikut jadi baladna Ratu Centring Keling. Tangtuna geus kawilang mineng kadatangan ku Ki Barong. Unjuk sumangga kaulanun. Sumuhun nami abdi mah Pun Sumarni. Pokna bari teu poho nyembah. Bener. Sumarni jaga sia teh. Ari salaki sia anu beungeut jiga siluman jurig kuris teh saha ngaranna? Kamana ayeuna geuning teu katejo? Namina saha ngaranna? Mani goreng patut olah batan bangsa denemit beungeut salaki sia mah. Heug pikeun atuh. Awas anu eueuh deui jalu sia mah. Uyuhan tu aratul dikekepan ku manusia turunan siluman jurig kuris juga kitu. Sumuhun namina Ahmad Karnaen sen. Mung danelahna mah Karnaen we. Puguh abdi oge saleresna matos hoream. Alus ngaranna mah make jeung aya Ahmadan sagala. Teu nadaon. Engke deui we ngabahas urusan salaki sia mah. Ayeuna aing kade saperti biasa rek mikeun pakaya ka sia. Yuh tarima. Kituna teh bari ngalungkeun buntelan duit kana lahunan Nyi Sumarni. Nyi Sumarni meuni teu srikna langsung ngarontok kana eta buntelan duit.
bari jeung sababaraha kali nganuhunkeun ka Ki Barong. Hatur nuhun pisan Gusti Ratu, sakali deui hatur nuhun. Peku sia ampihan. Tapi kudu inget, kurang leuwih 2 atawa 3 bulan deui sia kudu nyerahkeun wadal anu munggaran ka Gusti Ratu. Kade ulah poho. Jabati kitu saperti anu ku aing disebutkeun waktu kamari-kamari. Montong bere tumbal jalma urang lembur ieu. Sabab watekna panas nepi ka karaton Gusti Ratu da oge. Teuing naon aing oge teu ngarti. Jaba unggal imah nu aya di lembur sia mah kawas aya anu ngabentengan. Nepi ka aing sababaraha kali nyobaan asup oge kalah memehan aing anu cilaka. Untung sakitu oge aing daek maling duit ka lembur sejen. Da karunya ka sia. Nya mohon Gusti Punggawa. Tapi hanya tiasa kitu. Aya naon atuh di lembur ieu teh? Nyi Sumarni asa di jalanan. Puguh manehna teh titi heula keneh hayang nanyakeun soal eta ka Ki Barong. Ya eta teuing. Puguh ceuk aing oge tadi kitu. Poek teu bisa rajane tebus ku elmu padoropongan oge. Ulah boro aing. Dalah Gusti Ratu ge sarua teu bisa ngajahwankeun kana naon anu aya di lembur ieu. Ki Barong ngajentrekeun. Ari kitu mah atuh abdi moal tiasa ngalaksanakeun paniatan abdi. Nyaeta hoyong ngawasa kana sadayana harta banda Simarna. Sagaligus ngabinasakeunana. Eta mah lain urusan aing deuleu. Cindekna teu bisa weh ari wadalna urang lembur ieu mah. Didik. Nya atuh ari kitu mah. Tapi upami salaki abdi kumaha? Salaki sia kumaha maksudna? Nya salaki abdi anu dijantenkeun wadal. Kumaha tiasa teu? Tah, teuing lamun salaki sia mah. Sabab da lain tatangga sia. Apanan eta mah ulah soteh ka tatangga sia. Ka urang lembur ieu salian kulawarga sia. Engke ku aing rek ditanyakeun heula ka Gusti Ratu. Kacih henteu mun wadalna ku salaki sia? Mohon, pasti tiasa lah. Da saur tadi oge abdi mah tos bosan ngarumah tangga jeung manehna teh. Teu aya araheunana. Ceuk Nyi Sumarni. Nyaan geus teu hideungna teh. Nepi ka tega rek ngawadalkeun sagala kasalakina oge. Sanajan burung palung bodogelo oge anger we da salaki manehna si Karnaen teh. Tapi nyeta atuh mitra. Kangaranan manusa anu geus dikawasa ku hawa nafsu dunia. Geus eueuh anu dilarung sagalana oge. Tapi engke ku aing rek ditanyakeun heula ka Gusti Ratu. Naha kaci manusia anu beungeutna jiga jurig kuris saperti kitu dijadikeun wadal. Da kudu nu rada pantes we atuh meusan. Ari goreng patut-patut teuing mah keun nanahaon. Geus we ngawadalkeun jurig jarian sagalian. Aya wae. Aing rek mulang ayeuna omat sia. Dina waktuna ulah diancokeun teuing salaki sia mah. Bisi teu beukieun deuleu Gusti Ratuna dibere wadal manusia anu beungeutnya korodok jiga kitu mah. Sanggeus nyarita kitu, les weh jirim Ki Barong yeles dihareupeun Nyi Sumarni. Asa araraneh aya wadal kudu pantes sagala rupana. Asal jelema we atuh muncul aing mah. Sarua wae. Da jeung nyana deui beungeut si Karnaen teh eueuh bedana jeung jurig kuris. Aing oge baheula daek sote pedah we sok bro-broan barang bere. Ari ayeuna mah keun naon dikukut ge. Mending diparabkeun ka Gusti Ratu we sakalian. Piraku teuing make jeung teu kaci sagala. Kitu gerentesna hate Nyi Sumarni bari murudulkeun eusi buntelan ti Ki Barong tadi. Bener we mitra. Meni loba duit lambar ribuan jeung anu 5 ribuan. Moal kurang jigana ari kana 200.000 mah. 200.000 zaman harita. Jigana kurang leuwih 2 juta atawa 20 juta we meureun mun dibandingkeun ku zaman ayeuna mah.
Mitra cagela ieu carita urang tunda heula. Insya Allah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.